Silalatu, Gunung Salak. Silalatu, Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode Huru-hara Cinta Sunia. Huru-hara Cinta Sunia. Dibaca sagemblengna tina roman fiksi sajarah karya Aan Merdeka Permana dina tahun 1688. Gunung Salak Bitu sanaya anu satadina rek ninggalkeun lembur Bantar Jatigirang kapaksa balik deui hariwang ku nasib Nyi Sunia. Kasampak lembur geus ancur ku hujan batu tur pangeusina loba nu perlaya. Nyi Rodia salamet tapi Nyi Sunia teu kapanggih laratanana. Kasugir pamirsa, urang sami-sami pedar hiji carita dongeng Sunda karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak dina episode Huru-hara Cinta Sunia. Wilujeng ngadangukeun waluya dongeng Sunda. Ngan bahasa sanaya hampir anjog kasisieun leuweung tempat ngamarkas Ki Manggala. Bet kadenge sora anu ngegeleger tarik matak ngabengkahan eusi dada. Ari geus kadenge sora anu ngegeleger teh deui tetebeh kulon cepet ngidul. Dituturkeun kuting buricakna seuneu nu ngabebelak ka langit. Mireung eta kajadian sanaya ngajerit, "Baruk, Gunung Salak Bitu." Ku sanaya kabireungeuh balad-balad Ki Manggala oge loba anu ting corowok jeung ting balecir teu pugu. "Gunung Salak Bitu, Gunung Salak Bitu, oi, Gunung Salak Bitu." Ceuk balad Ki Manggala gogorowokan bari ting balecir. Aya nu muruk ka kaler, aya nu muruk ka wetan jeung ka mana bae. Ngan teu we ari muruno ka kulonna. Semu ngidul mah sabab kapan Gunung Salak teh pernahna aya di dinya. Masih kulon rada ngidul deui di leuweung Pajajaran sanaya ngajudi saupama ieu Gunung Bitu ngabalukarkeun nya ngaluarkeun lahar. Tangtu eta lahar teh ngamalirna ka wewengkon leuweung Pajajaran. Sora anu tinggeleger tarik bari ngutah-ngutahkeun seuneu teh oge dibarengan ku dordarna sora gelap. Pala anu ting buricak teh lain bae luhureun ponclot Gunung Salak sabab nu ting buri nyai teh deui aya di sakuriling bungking. Seuneu nu ting buricak beuki lila beuki nambahan gede silalatuna ngapung luhur ngawang-ngawang ka Jomantara. Sanaya oge jadi soak teh nyaho naon anu kudu dipilampa. Aing bodoh teh mani kototoloyo kieu. Padahal deui tadi oge alam teh geus merek kila-kila. Anjing babaung pikasedieun sora cicir ngadadak sirna. Pon kitu deui rupa-rupa manuk luntah nyok ka mendi. Meureun ari sasatoan mah geus ngarasa yen alam teh ayeuna rek usik. Ceuk sanaya dina jero hatena. Ti jauhna kadenge nu gogorowokan. "Hayu ngungsi, 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 ngungsi." Balad Ki Manggala mah ting balecet lumpat ka kalerkeun. Ningali anu lumpat teh muru katebeh kidul rasana ya inget ka Nyi Sunia katut anakna. Atuh ari inget ka maranehna mah sanaya teh ngabiur lumpat balik deui ka lembur. Lumpatna tarik pisan mun aya nu nyaksian marenehna lumpat anu kacirit teh ukur cahaya bae ngaringkang sakolepat. Lamun mah sanaya teh dianggap anu keur ngungsi ngajauhan seuneu atuh manehna teh minangka anu datang na pangheulana ka tempat pangungsian nyatana lembur Bantar Jatigirang. Tapi anu disebut tempat ngungsi teh deui tetela sabenerna mah teu aman. Basa sanaya anjog ka sisi lembur sababaraha imah geus ngababelak ku seuneu. Saha anu ngahuru lembur? Tetela ayeuna mah lain karaman lain balad kumpeni. Anu ngahuru lembur teh nyatana mah seuneu anu dipacelengkeun ku Gunung Salak anu keur ngamuk. Basa sanaya ningali kaluhur oge kabireungeuh gundukan-gundukan batu anu hurung ngabebelak ting raraceleng ka langit tur ngawangun silalatu.
Tapi sanggeus turun kana taneuh jadi ruhak anu muninggang kana hateup imah atawa kana tatangkalan galede teh mata kahuruan. Tulung, 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 gunung salak beto, gunung salak beto. Urang lembur tulung-tulungan bari ting buria. Tulung gunung salak teh pitu geuning. Tapi saha anu rek nulungan atuh dasar area oge sarua keur nandangan panarajang alam anu matak bahaya. Sanaya narobos ke tengah lembur beri sakapeung kudu babalik cetan supaya awakna teu katinggang puruhak batu anu paling leutik ukuranna sagede pereup budak. Malah anu panggedena mah katingali sagede hulu sapi ninggang suhunan hiji imah. Imah teh lian tinggal bebelah kahuru oge ngarempeyak da katinggang ku batu. Basa rombongan Ki Manggala anjau ka sisi lembur anu majarek niat ngungsi ngajauhan gunung teh malah ngariketan pibahayaeun. Sabab batu hurung teh ngacarangna ka tempat jauh ka anu pernah narada anggang ti gunung. Tungtungna maranehna ge ukur bisa tinggorowok ting jararit neleukeun lembur anu kahuru ku seuneu gunung. Sanaya terus babalik cetan kana selah-selah seuneu anu geus ngababela di ditu ti dieu. Sakalian aya nu muntangan mementa tulung oge kolu teu diladenan sabab hayang geura tepi ka imah Nisunia. Mireunna kaayaan lembur nu sakit ruksakna alatan kahuru, hate sanaya beuki karasa teu geunah bae. Sangkaan-sangkaan goreng ngeunaan nasib Nisunia jeung anakna oge nasib Ki Oja beuki ngaganggu kana ingetanana. Angut atuh angot basa geus anjog ka pakarangan imah Nisunia mah. Imah teh horeng geus ngababela kahuruan. Sunia, Rodia, Ki Oja. Sanaya gogorowokan bari baratek ka ditu baratek ka dieu. Geus kitu gogorowokan deui bari sorana leuwih bedas deui. Sunia, Rodia, Ki Oja, cenah. Tapi anu dicalukan teh saurang oge eueuh nu nembalan. Sabab kitu sanaya ngawani-wanikeun maneh narobos kana seuneu anu keur ngababela. Sulusup ka patengahan. Dijuru ka sampak awak Ki Oja keur nyang saya teu walakaya. Henteu kaduruk awakna teh sabab seuneu teh eta can nepi ka dinyangan Ki Kabireungeuh beungeut Ki Oja teh pinuh ku getih. Sanaya heraneun nah kunaon Ki Oja make kudu baleboran getih sagala rupa. Ruat raret ka ditu ka dieu eueuh tihang atawa naon bae anu sakirana ninggang awakna. Ki Oja, Ki Oja, kemana Nisunia jeung anakna? Sanaya ngaguyah-guyah Ki Oja supaya daek carita. Tapi anu diajak nyarita teh ukur empas-empes bae bungkul. Kusabab seuneu beuki ngababela bae sanaya geuwat manggul awak Ki Oja geus kitu mah dibawa luncat kaluar ti jero imah. Geus aya di luar sanaya geuwat tumanya deui bari hariweus-weus jeung teu sabar. Ki Oja, nah Nisunia aya di jero imah. Kumaha deui Rodia? Nah sarua aya di jero imah. Ceuk sanaya ngaguing-guing awak Ki Oja. Anu ditalek henteu ngajawab ku ucap tapi ukur ku gide. Jadi dua anak oge keur eueuh di jero imahnya. Ki Oja unggeuk mata klongsong kana hate sanaya. Kusakitu oge masih keneh boga harapan kana kasalamatan Nisunia jeung anakna. Ngan sanajan kitu sanaya teh anggar we henteu jongjon lamun boh Nisunia boh Nyi Rodia eueuh di imah. Atuh keur kamarana maranehna teh. Keur kamarana maranehna teh Aki. Kamarana, ceuk sanaya heran. Piraku peuting-peuting Nisunia mawa anakna ku kulunuan kaluar. Sanaya geus ngagunyang-gunyang awak Ki Oja deui malar Ki Oja daek nerangkeun ka mana ari Nisunia jeung anakna. Sanggeus rada lila, engah-engeh Ki Oja mimiti bisa ngunyem. Susul, susul. Omong Ki Oja mani susah kadengena. Dalian ti ukur ngunyem teh oge bari jeung lalaunan. Katambah sorat ting dorok-dokna tihang-tihang imah anu kahuru teh manehan daruan tarik pisan. Ari di sabulireun lembur deui jalma teh rame ting kocea. Susul, susul, susul Nisunia, omong Ki Oja. Sanaya anu nompokeun celina ka bibir Ki Oja reuwaseun pisan ngadenge Ki Oja ngarenyem kitu teh. Susul ka mana? Jeung kunaon make kudu disusul? Ki Oja, nah Nyi Rodia.
teh deui keur nyusul indungna. Sanaya bingung jeung soa. Sirah Ki Oja unggek-unggekan cenah. Susul kaleuweung. Diiwat dibawa ka tebeh kulon. Hate sanaya beuki gempeur bae. Ngadenge kecap diiwat-iwat kitu mah sanaya teh langsung bae inget ka jalma jahat nu nelahna Ki Jurangrong teh. Nah hasil nyisunya teh diiwat ku Ki Jurangrong kitu. Sanaya geus ngagugunyang awak Ki Oja deui bari hantam tetelepek. Tapi sakitu digunyang-gunyang jeung ditepakan oge ayeuna mah awak Ki Oja teh geus oyag kabeh. Ki Oja palastra ku tatu dina sirahna anu kacidaparna. Sanaya mariksa sakujur awak Ki Oja teh telah awak Ki Oja teh tatu lain dumeh katinggang tihang atawa anu aya patalina jeung Gunung Bitu. Awak Ki Oja tatu parna teh kusabab aya nu nyiksa. Kurang ajar. Aya jurig nyiliwuri aya setan meda rupa geus ganggu deui kana katentreman hirup nisunia sakulawarga. Ceuk sanaya bari hatena ngentab-ngentab panas. Ari geus mikir sarupa kitu mah ngan biur bae sanaya teh mangpret muru balik deui ka kulon. Kulonna muru ka mana manehna oge henteu bisa ngira-ngira sacara jejem. Ceuk pikirna mustahil bapa maling teh muru ka tempat pibahayaeun. Kapan Gunung Salak teh aya di tebeh kulon. Nah make kudu lumpat ka dinya. Ingetan sanaya langsung bae ka Ki Jurangrong ceuk manehna Ki Jurangrong teh nya Ki Jurangrong teh sok boga pikiran anu lain-lain. Sok muter-muterkeun pangira batur mun musuhna ngira-ngira kieu manehna mah milampah kitu. Nyaeta anu sakirana patukang tonggong jeung pangira musuh. Kusabab mikir kitu atuh sanaya oge teu asa-asa lumpat muruh tebeh kulon. Aing geus bisa ngajudi. Si Jurangrong teh sieun ku seuneu. Manehna tangtu moal ngajauhan gunung sabab tetela seuneu mah maracangna teh ka tempat anu jauh. Bisa jadi di sabeuleureuh gunung mah eueuh seuneu anu dipikarisi ku manehna. Omong sanaya dina jero hatena. Ngarasa yakin kana jalan pikiranna atuh sanaya teh beuki sumanget lumpat murung ulon. Pangira sanaya teh teu salah-salah teuing sabab di haripeunana kabireungeuh aya nu nyangkere dina sedong batu. Eta teh awak awewe basaku sanaya di deketan tetela eta teh Nyi Rodia. Bari hate teu genah rarasaan sanaya mariksa gewat sakujur sakujur awak Nyi Rodia. Manehna risih kajadian heubeul tumi badai ka Nyi Rodia. Tapi ari geus dipariksa tur awak Nyi Rodia ka tembong teu cecel teu bocel mah teh sanaya teh ngarasa longsong. Sanggeus yakin kitu regeyeng we awak Nyi Rodia teh harita anu kapiuhan teh di pangku. Kabeneran aya guha blus bae manehna mawa Nyi Rodia ka dinya. Nyi Rodia anu masih keneh tacan eling-eling teh diantep heula. Ari manehna mah guat bae mariksa eusi guha. Sanaya kudu mariksa guha bisi jeung bisi nyisunia oge dibawa nyumput ka ieu guha. Tapi sanggeus eusi guha dipariksa bari taya anu kaliwat tetela ieu jero teh eueuh nanaon. Keur mah deui eta guha teh pondok kakara mariksa sababaraha lengkah oge. Geus tepi kana pangparatanana. Ari geus yakin kosong mah sanaya balik deui muru Nyi Rodia. Kabeneran Nyi Rodia oge kakarang lisik atuh basa ningali di dinya aya sanaya oge manehna mah ngan gabrug bae nangkeup awak sanaya bari sumagruk ciri. Bejakeun. Naon anu kajadian? Basa amang eueuh teh Nyai. Omong sanaya sorana datar supaya kadenge henteu matak nambahan gempeur ka Nyi Rodia. Amang, si jahat teh, sora Nyi Rodia haros-hos. Geus teu salah tina dugaan sanaya tangtu si Jurangrong nu jadi ulon-ulonna. Indung sia diiwatnya, sanaya nahan napas. Katingali sirah Nyi Rodia unggek-unggekan. Hate sanaya ngentabab sakedapan mah jarempe taya nu cacarita. Malah kusabab kasedih anu nindihan batina Nyi Rodia teh geus kapiuhan deui bae teu eling-eling lage parat nepi ka subuh. Basa kaayaan geus carang-cang tihang sanaya langak longok kaluar tina lawang guha mungguh pikaheraneun. Sabudeureun patempatan teh kaayaan ngan pulas bodas. Taneuh jadi bodas dan daunan jadi bodas sanaya kakara sadar.
Sagala anu katenjo jadi barodas teh kusabab lebu Gunung Salak geus nutupan alam. Ku teu sangkanya ari alam geus ngamukna. Makhluk naon bae oge teu bisa ngahalang-halang. Cenah ukur sakedet netra alam teh jadi robah ayeuna sanggeus teu kadenge deui guruhna. Sanggeus teu katingali deui silalatuna anu ngari teh ukur lebuna. Hate sanaya kagaruwahkeun ku sora Nyi Rodiah anu ngagorowok ngageroa. Amang, amang, tong ninggalkeun Nyai amang. Kadene sora Nyi Rodiah gegerowan siga anu hariwang hirup nangan sorangan. Jang nang trempkeun hate Nyi Rodiah sanaya nembalan kituna teh bari gewat nyampeurkeun. Ningali sanaya ngurunyung ka hareupeunana Nyi Rodiah mah gewat cengkat mapageun bari geus gabruk deui bae ngagabruk awak sanaya. Katangan pisan ieu budak awewe teh hariwangeun mun dirina leungiteun jalma anu nang tayunganana teh. Amang, cenah bari beungitna nyulusup deui kana harigu sanaya. Atuh buukna teh diusapan. Geus diusapan deui deudeuh pisan. Amang, Ki Oja amang, ceuk Nyi Rodiah ngabejaan nasib Ki Oja. Diingetan soal nasib Ki Oja sanaya ukur bating ngarenghap. Sigana ieu renghap teh kadengeun ku Nyi Rodiah da buktina manehna langsung tumanya. Amang, nah apal nasibna Ki Oja? Ceuk Nyi Rodiah tanggah neuteub beungeut sanaya. Keun bae. Ki Oja mah geus bebas tina sagala rupa-rurudet teu ieu dunya Nyai. Ngadenge omongan sanaya Nyi Rodiah ngeluk tungkul bari ngebetem, tapi panonna mah reumbai ku Cipanon. Hayu atuh, urang mola saralayon Ki Oja Nyai. Manehna teh gede jasana ka sia. Kitu sababna pikeun anu pamungkas sia kudu daek mula sara. Omongna jadi nambahan kasedih keur Nyi Rodiah. Ana datang ka imahna tetela layon Ki Oja teh geus dipulasara ku baladna Ki Manggala. Sawatara imah anu penting tadi kahuru oge ayeuna mah geus pareum. Aya nu pareum alatan tarekah jalma tapi oge alatan karuruban ku hujan lebu anu kandel. Tetela sakitu musibat alam sakitu rongkahna. Ari anu korban pati mah ukur saurang nyatana Ki Oja. Kitu oge sabenerna mah lain korban musibat tapi tiwas alatan dibinasa deungeun. Tangtu ieu pola si Jurangrong sabab Ki Oja teh hayang melaan Nyi Sunia. Ceuk pangira sanaya. Urang lembur anu sejenna mah nyawana saralamet ngan kilang kitu lain hartina bebas tina rasa tunggara. Sabab masing nya nyawana salamet tapi ari harta mah sasate nyesa saeutik-eutik acan. Nu imahna katinggang seuneu beak bersih kaduru. Tapi anu teu katinggang seuneu oge angger da ari imah mah ruksak parna raruntuh karuruban lebu anu ngagugunu. Sanggeus nangenan yen layon Ki Oja pada ngurus pada mulasara. Sanaya mah gewat bae muru imahna yaksa. Di tempat oge sarua bae kaganggu ku musibat Gunung Bitu sanajan teu parna kawas nu sejen. Imah yaksa sabelah mah runtuh ku sabab hatipna teu kuat nahan lebu anu kandel ngagugunu. Basa sanaya ngalongok yaksa mapagkeun bari kebak ku pangharepan. Amang, kumaha hasil nulungan Bapak teh? Ngadenge yaksa teu banyak kitu sanaya mah ukur menghap. Ayeuna mah manehna henteu bisa ambek sabab geus kapikir jeung karasa ku manehna oge. Yen dina hiji waktu jalma teh bakal leuwih mentingkeun kana naon-naon anu ku manehna leuwih diajena. Jeung upama kitu, tetela si yaksa teh geuning leuwih nalingakeun kana nasib bapana tinimbang kape pamajikaneunnana. Omong sanaya dina jero hatena. Kumaha Amang? Bisa katulungan henteu Bapak kami teh? Omong yaksa sakali deui lir teu malire kana kabingung sanaya. Sia mah anu lain-lain anu ditanyakeun teh. Ari Amang, eta teh Bapak kami nasibna keur aya di tungtung bahaya. Piraku Amang kalah ka nganggap kami nyarita nu lain-lain. Omong yaksa tu geunah ngadenge jawaban sanaya sarupa kitu. Atuh sia mah lain mikiranan masalah anu nambrak aya hareupeun. Ceuk sanaya, Amang,
Nya perkara bapak kami teh lain di tempat anu deket. Tapi dasar wae kudu dipikiran. Anggot ieu diburu ku waktu. Cenah bari ngahulang. Ari geus ngahulang kitu mah gebag bae Yaksa teh bangun reuwas. Amang, lain tadi subuh larancang bapak teh rek dihukum gantungna. Be, nah amang ngareun aya di dieu. Amang mah bangun anu teu darian nulungan bapak kami teh. Atuh upama kieu mah geurana haon kami make mikiranana kayang amang. Plak pipi Yaksa kencak katuh di tampilingan. Hartina pikeun kadua kalina sanaya geus nganiaya Yaksa. Anu ayeuna mah tanaga tampilingan sanaya teh rada tarik da buktina awak Yaksa oge nepikeun ka ngabangkieung terus nambru dina luhureun palupu. Untungna bae harita teh eueuh saha sabab anu sejen keur sibuk uras-urus di tukang. Hudang sia, ceuk sanaya bari ngancam deui. Yaksa hudang lalaunan, bari muringis sieun digampleng deui. Teu hade urang teh silih ancam. Anu wicaksana mah mun antara sia jeung aing teh silih tulungan, silih untungkeun. Omong sanaya keuheul. Nya, kumaha carana teh? Omong Yaksa baeud kieu. Sia ngurusanan si Rodiah jeung kami nareka hanulungan bapa sia. Ceuk sanaya. Nya, tapi nah atuh amang masih keneh aya di dieu. Padahal nyaho bapak kami pas subuh teh rek dihukum gantung. Yaksa nyurang. Acan dihukum deuleu. Di mana amang nyaho? Di mana amang nyaho acan? Tina ieu kajadian. Musibat Gunung Salak bitu bakal ngagenjleungkeun sararea. Tangtu kaasup urang kompeni. Mun aya bancang pake sarupa kieu, maranehna teh boro-boro kamake mikiranan ngahukum sakitan. Rariweuh we nu aya mah meureun. Nu matak aing yakin, bapa sia acan ditiban hukuman. Tembal sanaya nyata semu keuheul. Di omongan kitu Yaksa ngahulang heula meureun hatena oge keur ngaduga-duga nah bener henteu ieu caritaan sanaya teh. Aya beja anyar anu teh kurang-kurang matak tu genahna. Ambu sunia penting tadi diiwat ku Ki Jurangrong. Jadi tugas aing ayeuna beuki nambahan. Kahiji nulungan bapa sia, atuh kaduana nyusud si Jurangrong jeung nulungan Nyi Sunia. Kusabab kitu ayeuna oge sia diperipati. Ngadenge yen Nyi Sunia diiwat Ki Jurangrong ketingali Yaksa reuaseun pisan. Bener eta teh kitu. Bo, aya ku jahat teh si Bangkawara. Ari panyana manehna teh geus kojor da leungeunna dibuntungan ku aing. Ceuk Yaksa milu gemas. Nu matak sia diarah diperipati. Di omongan kitu mah Yaksa teh undur-unduran. Ayeuna mah kami teh bisa beta utama ngalawan Ki Jurangrong. Kamari unggul sote, tapi hari ayeuna mah pan kasehatan kami batan sakieu. Tembal Yaksa manipi kaseureun keur sanaya. Namun mah teh sanaya keur bungangang meureun bakal ngabarak katak. Ngadenge omongan Yaksa. Sia masih anu nya bae mampu ngaladenan Ki Jurangrong. Omong sanaya keuheul. Nu matak teu sanggup, mana tadi nyarita kitu oge. Tembal Yaksa. Sia mah lain dititah ngagelutan Ki Jurangrong deuleu. Tapi dititah ngawin Nyi Rodiah gancang-gancang. Omong sanaya keuheul ku bodona Yaksa. Har. Nah, jadi carita perkara kawinan. Ieu teh keur loba banjang bakewuh, bapak kami rek dihukum gantung, bisunya diiwat bapak maling. Lembur oge, tumpur da kena musibat gunung bitu. Amang, meureun batu teh ngomongkeun, da kami naha cenah, meureun budak teh meuni teu gablek cedok. Batur susah ieu sukan-sukan. Omong Yaksa matak bingung keur sanaya, da puguh nya atuh saliwat masih anu newa-newa bae ka hayang sanaya teh. Tapi da aing teh boga pikiran sejen. Nyi Rodiah ditinggalkeun. Lamun nya kudu ditinggalkeun meureun maranehna teh kudu aya nang tayungan. Nu matak aing kudu maksa si Yaksa supaya daek ngawin Nyi Rodiah ayeuna-ayeuna. Ceuk sanaya dina jero hatena. Amang, ceuk Yaksa. Adena mah urusan kawinan teh diundur bae heula. Tugas amang mah tulungan we bapak kami jeung teangan Embe Sunia. Lamun nya geus aya duanana meureun kami baris jongjon nyandingkeun Nyi Rodiah teh. Ayeuna mah karasa yen Yaksa teh siga nu ngarobah taktik.
henteu anu togmol nolak dikawinkeun ka Nyi Rodia. Tapi nu jadi alasan teh boh kolot sorangan boh calon mitohana kudu karumpul heula cenah. Benar oge pamudegan si Yaksa teh. Ari geus mikir kitu mah sanaya unggek terus amitan rek mariksa kaayaan Nyi Sunia. Datang ka pakarangan imah Nyi Sunia teh Nyi Rodiah mah keur ngaharuk dina bang barung. Eta bang barung teh sesa imah anu salamat henteu kaburu kaduru. Nyi Rodiah diuk dinya bangun anu masih kabur pangacian. Kumaha henteu rek kitu atuh kakara pisan kapan manehna keuna musibat diganggu kahormatan ku deungeun. Ayeuna geus keunang musibat deui Ki Oja tiwas Nyi Sunia indungna leungit jeung imahna ledis kahuru. Piraku teu matak bengkah kana hate. Ngan Nyi Rodiah teh ayeuna mah geus teu katembong rambai cimata deui. Pantesna rupa-rupa kasangatara anu kaalaman ku manehna teh geus mereka kuatan mandiri kana jiwana. Basa ningali sanaya datang Nyi Rodiah gewat tengkat bari nyampeurkeun. Kumaha amang bejana si Yaksa teh? Cek Nyi Rodiah tumanya ngeunaan nasib Yaksa. Salamat manehna mah. Poon kitu deui indung nangan ari imahna mah sarua we ruksa. Amang, cek Nyi Rodiah bari nyekelan leungeun sanaya. Aya naon Nyai? Ari Mas Suni kumaha nasibna? Kumaha nasibna? Nyi Rodiah beuki pageuh nyekelan leungeun sanaya. Diingetan kitu teh hate sanaya kalah kabeuki riweuh nya Nyi Sunia teh keur aya dina kungkungan jalma jahat. Kumaha nasibna ayeuna? Diingetan kitu teh hate sanaya oge kalah kabeuki riweuh. Sanaya teu hayang nyipta-nyipta nasib Nyi Sunia sabab ieu sabab sieun kajadian aya kajadian anu goreng. Angot anu ngiwapna teh Ki Jurang rong pisan sakurang-kurangna kitu cek caritaan Nyi Rodiah mah. Nyai, sia yakin gitu anu mawa kabur indung sia teh jalma nu beungeut nasiga mayit, irungna bengkung, panon celong jeung leungeunna katuhuna buntung. Ceuk sanaya nalek deui ka Nyi Rodiah. Nya amang, nya pisan. Malahnya eta jalmana anu geus nyiwat kami 2 kali teh, omong Nyi Rodiah deui. Hate sanaya mani karasa ngagolak manehna geus nyipta-nyipta kumaha nasib Nyi Sunia. Keheul aya geuleuh aya rujit pisan. Dengdam lain bobohongan. Nya dengdam teh lain bobohongan ka setan bungkeul ka anu nalahna Ki Jurang rong teh. Tapi ngudag-ngudag ka mana jeung nulungan-nulungan kumaha ka Nyi Sunia teh da puguh susah narekahanana. Aing teh meni asa kuriweuh-riweuh teuing. Mana heula anu kudu ditarekahan ku aing ayeuna. Nyi Sunia leungit, si Yaksa keukeuh minta bapana ditulungan. Nasib Nyi Rodiah kateler-teler. Kurang ajar pisan si Jurang rong. Mun beunang sia ku aing rek dipaksa sina paeh 2 kali. Paeh ukur sakali keur sia mah mata kendah teuing. Teu luyu jeung dosa-dosa sia. Hate sanaya kutuk gendeng jeung nya campah Ki Jurang rong. Anu nyao keur aya di mendi ayeuna teh jinis nama. Sanggeus beres mulah saralayon Ki Oja nepikeun ka kuburan, pamustunganana sanaya teh ngajak Nyi Rodiah ka imahna Yaksa. Mimitian mah Nyi Rodiah teh ngicilik we tukangeun ngan ari geus aya di tengah jalan mah manehna teh ngaranda gelir anu kakara inget. Amang, nah orang teh make kudu muru imah si Yaksa sagala rupa, omongna. Pikeun sakedapan mah sanaya tacan bisa ngajawab. Masalahna manehna uras-urus perkara jodoh teh ukur pakepuk jeung Yaksa we wungkul da ari Nyi Rodiah namah teh nyaho-nyaho atawa tacan kungsi dibere ibra pisan. Padahal ari ka Yaksa mah sanaya teh geus mihilaan nyarita yen Nyi Rodiah teh geus puruneun dipihukum ku Yaksa. Padahal anu sabenerna mah kapantacan tangtu kitu. Sanaya mah kakarang ngiker-ngiker we wungkul yang dina kaayaan Nyi Rodiah keur susah kitu. Manehna bakal kataji mun aya lalaki nu mika heman teh. Data dina oge aing jeung Nyi Sunia teh geus padami. Yen dina hiji waktu rek ngalalamun Nyi Rodiah supaya purun dipihukum ku Yaksa. Hanjakal.
Eta rancang teh tacan kungsi dipilampah ku alatan kaburu kaganggu ku rupa-rupa urusan. Tapi mun ayeuna kudu aing di jalanan, nya ku aing di jalanan. Nah Nyi Rodiah ngarti kitu kana pamaksudan aing. Omong sanaya dina jero hatena. Amang, nah orang teh make kudu murui masih yaksa. Rek nahaon kitu? Omong na penasaran sabab sanaya tita tadi teh henteu daek ngajawab pananyana. Sia teh rek di-PHP-keun ka ditu. Rek di-PHP-keun di ditu ceuk sanaya. Ngadenge jawaban kitu Nyi Rodiah ngadadak mundur. Di-PHP-keun? Nah, mak kudu di-PHP-keun di ditu amang. Nya supaya jongjo nyusul-nyusul indung sia, Nyai. Sing inget, sia ayeuna teh hirup nu geus. Cuklek leuweung cuklek lamping jauh ka sintung kalapa. Jadi sabot amang nyangan indung sia teh kudu cicing di hiji kulawarga anu ku amang bisa dipercaya. Mun sia ngendak di kulawarga anu ku amang dipercaya, amang teh bakal tentrem ninggalkeun sia Nyai, ceuk sanaya. Tapi dicaritaan kitu teh Nyi Rodiah mah bangun tugena. Embung kitu mah, ceuk Nyi Rodiah baketut. His, montong wang kelang Nyai. Ukur eta hiji-hiji jalan malar amang bisa usaha neangan indung sia teh. Omong sanayanya kelantak-tak Nyi Rodiah. Ngarah amang. Tibatan cicing di imah si yaksa. Nyai mah mending milih milu wae ka amang. Tembal Nyi Rodiah nelandan bari nyakelan sanaya. Hush, bahaya deh le. Indit neangan indung sia teh ulah disarwakeun jeung nu keur ngalalan ngaprak-ngaprak panempatan endah. Ieu mah keur ngudag-ngudag jalma jahat. Sia oge kapan nyaho sorangan, kumaha jahatna jeung kumaha ganggasna eta jalma nu buntung leungeunna teh. Omong sanaya nying sieuna. Tapi ari Nyi Rodiah mah angger we mugen embung nurut kana kahayang sanaya. Amang, lamun mah Nyai bakal nyorang bahaya dumeh dibawa ku amang. Sabenerna mah genah keneh kitu. Tibatan kudu nyorang bahaya diganggu ku si yaksa mah, ceuk Nyi Rodiah. Ngadenge caritaan Nyi Rodiah sarupa kitu sanaya nyari terada bedas. Nyai, sia ulah gagabah nyarita teh. Piraku si yaksa dianggap jalma bahaya. Omongna kerung. Sidik nya jalma bahaya. Sabab manehna teh ti bareto gawena teh ngan ngudag-ngudag Nyai bae. Bogoheun ka Nyai tah si selut teh. Nyi Rodiah jajabris. Ngadenge Nyi Rodiah nyarita kitu ngan kai bae sanaya teh siringah kai. Sia mah Nyai bat ku ararane. Piraku teuing aya jalma nu mika cinta mah dianggap bahaya. Pokna masih keneh ngahkai poho di karudat anu padahal mah nyangkaru keneh dina hate. Disengserikeun kitu teh Nyi Rodiah mah ngadon baketut baud nyungcung bae irung nyungcung ka irung-irungna. Kituna teh bari ngajangjan wae sisi jalan heug awakna anu kangan ka sanaya. Tetela Nyi Rodiah teh bubudakeun keneh omong sanaya dina jero hatena. Kumaha atuh nya ngalelemuna cenah. Nyai, wayahna sia teh kudu nurut kana kahayang amang sakai ieu mah. Sia teh menang henteu kudu nyeruruk heula di imah si yaksa. Moal bisa amang, tembal Nyi Rodiah. Kudu bisa Nyai. Mun sia nyeruruk di imah si yaksa, ditangkes ku amang. Hirup sia bakal waluya. Ceuk sanaya nyaritana leuwih dari deui. Kawaluyaan jeung kabagjaan Nyai mah mun Nyai deukeut jeung amang, tembal Nyi Rodiah. Amang mah ukur gaganti bapa. Tapi si yaksa mah bakal jadi pisalakieun anu baris nang tayungan sia seumur hirup Nyai. Demi ngadenge caritaan sanaya kitu, panon Nyi Rodiah ngaladak molotot mata simeuteun neuteub sanaya mani teureun-eureun. Amang, nyarita naon bieu teh? Ceuk Nyi Rodiah semutut percaya. Sia kudu nyaho. Yaksa teh kacidaheman na ka sia. Manehna teh geus lawas hayang mihukum sia. Atuh ku kituna sia kudu ngajen ka cinta ka manehna. Cingga itu layanan heula, lalanyahan heula. Sabot amang nukcuk indung sia nyeruruk di ditu. Meureun ari geus ramen deukeut mah kangewa sia ka yaksa teh saeutik bakal ngurangan. Tur bakal robah jadi kacinta. Omong sanaya ngalalemuh hate Nyi Rodiah mani panjang lebar.
Tapi dicaritaan kitu teh Nyirodiah mah batan ngadenge ngadon ngabebetkeun maneh kana taneuh geus kitu berak bae andi prok bari nyuuh kana dahan kai ngan gaur bae ceurik manika nyerian. Ningali Nyirodiah kana nyerian hate sanaya jadi samarasa keheul aya nalangsa aya keheul nabongan Nyirodiah teh henteu daek ngagugu kana kahayang manehna. Ari nalangsana nya atuh da karasa ku sanaya teu bogoh heug dipaksa kudu bogoh kana tangtu mata kasiksana. Sanggeus Nyirodiah rada eureun ngadingdiutna. Sanaya ngadeuketan terus ngusapan pundukna. Nyai, ari sia nyaah teu ka amang. Ceuk sanaya hantem ngusapan punduk Nyirodiah. Ditanya kitu Nyirodiah unggul, alus atuh. Terus naha sia hayang teu ningali amang bunga. Ceuk sanaya deui. Pikeun kadua kalina Nyirodiah unggul. Nyai teh hayang pisan ningali amang boga kabagja dina hirup. Eta pisan anu ku amang dipik hayang teh nyaeta sia boga kareteg ningali amang bagja. Tah kabagja jeung kabunga amang teh kakaralaksana mun sia daek dipihukum ku yaksa ceuk sanaya. Tapi basa sanaya nyarita kitu teh ngan gaur bae Nyirodiah teh ceurik deui malah ayeuna mah ceurikna ge menit tarik pisan. Mun mah disabudeureun eta tempat teh aya jalma tangtu bakal ngadareudeg da disangkana aya naon. Sanaya gogodeg. Nyai, teteh lah sia teh can ngarti geuning. Omong sanaya bari seri maur. Ditempas ku Nyirodiah bari euriheun pokna. Puguh ge amang teu ngarti mah. Amang teh pinter kodek. Ari nyai dipaksa kudu ngageunahkeun hate amang. Ari amang nasorangan sabalikna. Embung ngageunahkeun hate nyai. Malah ngadon sabalikna. Amang teh ngaraksa. Amang teh rek nyiksa nyai. Rek miceun nyai jeung rek maehan nyai jeung tibatan dituntut. Diiwit-iwit mah meneh sakaligus paehan ayeuna keneh. Omongna teh bari gewar cengkat geus kitu kokotetengan siga nukur diteangan siga aya nukur diteangan. Basa kebenaran manggihan popongkol kai gewat dicokot geus kitu moal habak-habak dihabubukeun kana awakna sorangan. Ari geus nyenjok kitu mah atuh sanaya teh kalabakan popongkol kai teh gewat direbut tina leungeun Nyirodiah. Geus kitu dibalangkeun ka tempat nu jauh. Keul ku pola sanaya Nyirodiah ngarontok awak sanaya. Hari gus sanaya diparak-pak di tenggeulan tapi sanggeus kitu mah gabrug deui Nyirodiah teh nangkeup pageuh kana awak sanaya. Bari beungeutna nyulusup kana harigu gaur-gaur ceurik kanyanyerian bari midangdang. Amang mentong miceun nyai. Rek paeh, rek hirup, rek bagja, rek cilaka oge. Hayang deukeut jeung amang. Bisi amang teh suka dibeberat ku nyai. Keun bae nyai moal ngabeberat. Moal rek ngarungsingkeun, moal rek rungak rengek pun tapenta. Malah mah nyai ridho diutuh etah dibujangkeun ku amang oge. Rek dititah nyeseuh, rek dititah ngalacai nepikeun ka dititah balang siar neangan suluh atawa dahareun oge. Nyai mah suka, senang, sok asal ulah ditinggalkeun jeung ulah dijauhan ku amang. Amang tulungan nyai. Nyai teh hayang kumaula ka amang. Omong Nyirodiah bari keukeuh nyekelan pageuh kana awak sanaya. Ngadenge omongan Nyirodiah sarupa kitu bulu-bulu dina sakujur awak sanaya teh maneting puriding. Manehna oge kaget nah kunaon Nyirodiah teh mana masket-masket teuing ka manehna. Moal mah ieu teh kasalahan manehna keneh. Nyaeta ngogo teuing jeung melaan teuing ka Nyirodiah. Sambut dicengcerikan ku Nyirodiah sanaya mah tenna kumalayang inget kana ceritaan Ki Oja cenah. Si Rodiah teh budak anu geus yatim ti keur dikakandung keneh. Samemeh manehna gubrag kadunya bapana mah geus pae dipateni ku si jahat anu nalah nasi sanaya teh. Atuh ku kituna si Rodiah teh kacidanineungna kana kanyaah nu jadi bapa. Nu matak basa sia nembongan bari kebak ku kanyaah ka manehna teh. Meureun si Rodiah teh asa manggihan bapa anu geus lawas leungit. Sanaya jadi ngahruk teu sangka perhatian anak ka Rodiah teh bet jadi nalian kabebasan manehna sorangan.
Nya puguh wae jadina teh teu bebas sabab sanaya jadi teu bisa ojah dan Rodiah manis sakitu ambona. Kunaon ku ambon-ambona si Rodiah nepikeun kana arah dipihukum ku lalaki dambung pisah jeung aing. Cek sanaya jero hatena. Sanggeus lila sanaya mimiti ngomonganan jeung ngalalemu deui Nyi Rodiah. Nyai dengekeun. Dina hiji waktu awewe teh kudu daek dipihukum ku lalaki. Ari kudratna awewe leuwih mangpaat ti picinta tibatan mika cinta. Siak teh nya siak sate eces mika cinta sia. Eta teh modal keur sia supaya hirup waluya. Ngan lamun mah ayeuna sia teh purun dabongan we acan nyaho nepi ka mana ka cinta siak saka sia. Katambah-tambah salila ieu sia teh ukur boga anggapan yen anu nyaah ka sia teh ukur amang sorangan. Padahal tacan tangtu kitu. Boayak sama jauh leuwih nyaah ka sia teh. Omong sanaya panjang lebar. Tapi Nyi Rodiah masih anu acan daek ngarti buktina ceurikna teh. Ceurikna mah teu daek reureuh. Kieu we atuh. Pikeun saheulaanan amang moal maksa-maksa sia kudu daek ka siaksa. Ngan mati-mati kitu oge sia kudu daek cicing heula di imah siaksa kumaha. Ari amang rek inditnya, omong Nyi Rodiah nyaritana eureuriheun. Nya indit saheulaanan. Sabot nyuk curug neangan indung sia. Sia mah ulah-ulah ilunya. Leanti bahaya teh oge supaya amang ulah kagok. Cek amang oge jalma jahat anu geus nyewat indung sia teh ganggasna lain bobohongan. Mun amang kudu begelan pati jeung manehna, bari jeung kudu nang tayungan sia kadua indung sia atuh amang teh loba kaganggu. Sia nyai ukur ngagokan kana polah-polah amang. Omong sanaya teu kendat-kendat marepang lalemu ka Nyi Rodiah. Diomongan yen mun Nyi Rodiah milu bakal jadi gangguan wungkul eta budak awewe teh sigana mah kakarang-ngartieun da buktina cicing bae jeung teu loba protes deui. Tapi amang kudu janjinya. Kumaha janjina? Nya, kahiji ulah mamaksa nyai kawin ka si Yaksa. Jeung kadoana kudu geuwat-geuwat mulang ngajaib nasib Masuni. Omong Nyi Rodiah. Sok janjinya? Omongna deui. Nya, amang janji. Sia teh kudu kawin ayeuna-ayeuna. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.